Jeung deui masyarakat suatu kaum kudu bungah nalika aya ajengan anyar, ajengan ngarti, ajengan bener ngaji, asli santri, mukim di hiji lembur. Saur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu biqaumin khairan", di mana-mana Gusti Allah rek ngeresakeun mere kahadean ka hiji kaum, aksaro fuqahaahum, pasti Allah Subhanahu wa taala bakal ngalobakeun para ahli fikihna di eta kaum, bakal ngalobakeun ulamana di eta kaum. Wa qallala juhalahum, bakal nyeutikeun orang-orang bodoh di eta kaum. Hatta idza takallamal alim wajada awanan, sehingga tatkala aya seorang ulama ngomong di eta kaum, ngomong tentang agama, ngomong tentang kemajuan Islam, wajada awanan, ieu si alim, ieu ulama bakal nemukeun orang-orang nu bakal nulungan, bakal ngadukung kana perjuangan eta alim, bakal ngadukung kana perjuangan eta ulama. Dan geus loba anu ngartina, nu bodona saeutik. Wa idza takallama al jahilu kuhiro, tatkala ulama geus loba, nu bodona saeutik, nu saeutik eta, nu bodoh eta tatkala ngomong kuhiro, pasti bakal dielehkeun. Eta suatu kaum anu bakal dibere kahadean, bakal dibere kamajuan ku Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat. Tapi wa idza aradallahu biqaumin syarron, di mana-mana Allah rek ngeresakeun mere kagorengan ka hiji kaum, rek dibere masa depan suram, eta kaum teh ku Gusti Allah id aksaro juhalahum, pasti Allah bakal ngalobakeun orang-orang bodoh di eta kaum. Nu mukim di eta lembur teh nu bararodo we kitu tah. Jol pendatang nu bodoh, jol pendatang nu bodoh, jol pendatang nu bodoh. Wa qallala fuqahaahum, ahli fikihna, ulamana bakal saeutik. Jadi minoritas jelema ngarti kana agama teh. Hatta idza takallama jahilu wajada awanan. Ulamana nu ngartina, pendukung agama na beuki saeutik, sehingga di mana-mana takalama, di mana-mana ngomong orang bodoh, wajada awanan, loba sponsorna, loba anu nulunganana, loba anu ngabeksonanana nu barodo teh. Walah, da cenah orang kaya eta mah cenah. Loba sponsorna nu barodo mah. Tapi wa idza takallama al faqih kuhiro, di mana-mana aya orang ahli fikih, orang ngarti, seorang ulama ngomong, pasti bakal dielehkeun. Tah, suatu kaum anu rek dikersakeun ku Allah goreng, eta kaum teh dibere masa depan suram ku Allah, rek dihancurkeun ku Allah, pasti bakal dilobakeun orang-orang bodoh, orang-orang anu teu ngarti dina agama, orang-orang buta huruf Al-Qur'an beuki loba, orang-orang teu bisaeun salat beuki loba, orang-orang teu bisaeun maca Qur'an beuki loba, ahli fikihna nu ngartina beuki saeutik. Sehingga tatkala aya jelema bodoh anu ngomong, bakal loba anu nulunganana, bakal loba sponsorna. Tapi di mana-mana tatkala aya seorang ulama ahli fikih ngomong, pasti bakal dielehkeun sabab eueuh pendukungna. Tah eta kaum nu rek dikersakeun goreng, dibere masa depan suram ku Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik.